Oke guys, kali ini kita akan ngobrol sama senior selengker Kadipaten. Anjir. Kita ulik sejarah. Bener tuh bro. Bener sih. Umur atau sih umur. Jadi bro, ya ini cager ya bro. Cager sudah ada anjing enggak? Satu di jalan sih. Lain kan ayeuna loba, nu juga cager tapi Cager. cager. Tos maneh gitunya. Tos maneh. Ai urang mah alhamdulillah. Kurang asupan meme. Bener. Bro maneh kunaon sih bisa titipin ka kudu ngadirikeun sieun naon teh selengker Kadipaten di awal mulana maneh. Nah, lain ngadirikan atau mimiti nah maneh resep kana slang gitu kan loba band teh nu sejaga anjing teu wali atau teu kana boy band gitu. Nah, bisa resep kana slang. Di ibarat ngegambar banyak seni gitu. Seni jadi lagu-lagu nanti kritis. Jadi motivasi lah. Sejarah-sejarah baheulana mimiti ayeuna teh bisa manggung. Jadi ayeuna arasupana narkoba. Jadi Panjang bisa lah praktiknya, perjalanan anak. Orang Gua belajar penghargaan gitu, penghargaan karena sejarahna gitu. Sejarah jeung realitana. Mana mimiti tiraha atau mimiti resep kana khas kana slang. Ke orang kurang Asal apa kata anjing Mas masuk eta tuh. kutan. Orang bisa Memang di adanan lagu slangan lah. Ayo ngomong gitu bro. orang resep di selain itu SMP. Itu kan bisnis sejarahna turun temurun boba enter seleng. Si Mas Vincent. Ayo. Si Mas cuma Bukan suka memaksakan lagi bro. Ke SMP nya bro mana? rumah SMP. Orang pas ngadengin lagu naon. Lagu baru lah kan. Nah pertama kali mana ngadengnya lagu naon bro? Orang Timur ke barat atau orang miti lagu makan yang bukan makan. Nanti isi lagu nate nyambung gitu. yang kehidupan sendiri. Karena realita gitu, kehidupan zaman-zaman. Yang liriknya teu sembarangan kawas lagu-lagu ayeuna. Aduh, Jadi kan ayeuna mah lagu tiap lagunya lirik-liriknya mudah dicerna gitu kan ai musisi mah gitu lobana anu hese dicerna gitu. Hese diapal. Ku dalam teh makanannya bro. Jadi kan ku realita teh ya, di liriknya sesuai dengan realita. nyambung gitu jeung kana kahirupan. Eta ini salah satu kelebihan band legend gitu. Itu biar mana wah. Orang kelebihan orang Kelebihan buuk nah banyak. Ini orang kurang kan ya Itu buuk. kan emang identiknya nya bro nya seleng paranjangnya banyak rezeki na. tradisi na we meureun. Bro anu jadi pembelajaran anu bener-bener anjing ieu hiji lagu we tina salah sahiji tina lagu seleng naon tanu bisa ngagambarkeun tina kahirupan pada saat itu. Pan aya urang mah tak bisa gitu. Kita bisa nanaon. Tahu ada naon di orang sadengdeung urang mah warna-warni urang resep kana band mana gitu. Kemudian karena TikTok aja. Yang memang Tuh yang Cika di itu. tak kumaha bro tak salah sahijina lagu teh dia tuh bener-bener sampai dia anjing inspirasi ka urang. orang sih paling resep di album kahiji lagu-laguna album kahiji nepi ka 4 Nyawa tak judulna nu mana bro? kayak gadis seksi keliaran lah loba makan gak makan solidaritas Tapi sampai ayeuna mana bro? Masih resep. Masih atuh. orang masih sih ayeuna orang paling ayeuna mah orang mau jadi semuanya lain teresep lah gitu ayeuna mah jadi paling ku teresep laguna ayeuna mah jadi orang teh beda gitu ayeuna jeung baheula gitu beda lah lihat eta gaya-gayana mun dina lagu karena laguna mintakeun di album gitu ayeuna kamari Januari
mana ya kepikiran nyeun eta tuh bro. Naon? Nyeun Band band. kawakan mending jadi penikmat we nya. orang penikmat musik pecinta musik we Pendukung musik. Ayo perbedaan nasional kan. Cik aing geula lah sih. Mana orang nempo na Facebook dina ieu update kosok ka konser-konserna. Ini fans mana bro? Iya, aing stalking gitu. panjang ya tahu jadi susah aya kasedih aya kasenang aya Udah udah acara teh lain kecat. lain saukur yang ningali unggul gitu berarti dengan pengalaman Proses nang ge panjang yang nepi ka acara. orang ke acara ada sebar kali ya di BM Paling jauh bro kemana mana bro? Jakarta Jakarta BM. di sorangan Sorangan mana? Sorangan mana? Di lembur sorangan. dia teh ke Jakarta na umum ulang tahun lagi ngali saya lagi nonton sorangan nyabatur menyalewa gitu kan orang di badag cara ini sorangan Tapi kan anger bro, ayo duit mah masih terkadang ngalebar lah, anger segitu ukuran mah bener. Pertama mana datang ke konser Nasling iraha da mana? orang nonton konser sering Pertama sekali pangingetan anjing mah paling Kan mata kain anjing di reman sih kan podi ting di mana Tah pertama eta we ngilu konser we bro, mana di mana tah? di mana? kan Palidan Pertama kali, nya Palidan. Palidan orang di Cimareme Batu Jajar Di mana? Di mana? Mana dia di mana langsung di orang ke sekolah dia teh sekolah wae cuma ini sekolah SMA, mereka berarti ke SMA. Dread cuma muasalin pakaian biasa itu pakai kolor eta teh celana eueuh baju teh kakak padagan tuh aing mah kolor anjing teh aing mah kantong tengah tinggal ieu break ke sekolah anjing kesal jeung teh balik kayak gitu balik ke imahnya balik di bebatuan di Lebak di Tagog acara ngayu kan aing ganti setelan aing ke kolor aing biasa menyesuaikan itu. ke kolor aing ke baju anjing ke sendal capit geus ieu bakal duit 10.000 Edan bener. Buan berenya rezekina model di jalan oge itu kayak we nu barang beres Bro, lamun ditinggal tina eta bro, tina solid dah mana bro? Nah, kumaha bro? soalnya itu menyesuaikan sih kumaha urangna ayeuna urang bisa mematan gitu ieu ningali carita-carita Sesama kaselengker lah gitu. Kenaon gitu selengkan nyiptakeun peace jeung solidaritas lamun teu dipake ya pasti diparake meureun ngarumah resepna sing budagna kadarinya Tapi mana geus pernah deket pisan atau pepanggih jeung personilna atawa kumaha? orang sih aya papanggih deket mah encan ngan ueur kajauhan we unggul Kalau mau kayak ayeuna disugan Ah, ditonton bray, anjing. bray tah jikalau vokalis teh sabun selengker. palingan kakak Tas jikalau ieu suara selengker teu kana pika seorang kakak. Bray mana tah naon anu ayeuna di hayang diucapkeun lah bro. kamu nonton ya syukur gitu berarti manehna respect gitu ka selengker unity lah hormat karena si grup band lamun awe nyupport di hadap mau bisa kieu jangan support Tapi bro mana salila eta cerita nomor teu babunya orang ieu loba tuh. di loba lumayan loba jadi dia Paling paling jadi lain eta anu dari teh diajakan kumaha bohong meureun mitina mah. Tawa barengan. saware nya kitu nya Tawa anu Terus barengan. ieu kana sukana bawah bro. Ayo Urang aing selengker hayang mariluan. itu atuh mah selera sih ayeuna selera musikna anu Kita memaksakan kan. Barang-barang Anu harapan mana ieu baru selengker ti dieu we. Karepna ya urang mah ulah mugatkeun duit kaji ulah mugatkeun duluran soalna urang ge resep selengker teh urang resep loba dulur gitu padahal kan ayeuna teu acara teu acara selain ngumpul gitu nu hadir tiap aya acara selain gitu
ayeuna selengker ngayakeun acara anggar ada lolobana barudak selengker terus naronton selengker keneh. Jadi itu perlu nonton seleng wae, nonton di selengker. Selengker oke. Selengker nonton selengker. Kadang kayak mah selengker aja ditonton tuh seleng aja. Insyaallah. Edan. Pasti eta ge osok. Kemungkinan. Soalnya ayeuna ge loba sih. Tahu ditutupan. Selengker geus jadi musisi-musisi enak geus. Selalu pun. Emang pasti. Tidak. Ayo band-band Baru terkenal ya selengker loba tadi ditolak. ditutup. Kan di Jogja mah ya sampai Jogja Apa di Bandung anak mami kan terus gerde eta teh samana lamun diasupkeun ke band-band lalebay kur sageprakan mah gitu asup eta namanya nyesuaikeun bagi nyesuaikeun tema Yang kemudian nyiblatna ka slang nih kemudian hayang. jadi lagu-laguna pasti kudu rada politisi Tapi komunitasnya itu geus kumaha dibentuk saya bentuk organisasi atau kumaha? organisasi geus aya sih dibentuk organisasi hai di Tasik mah Singaparna kan diakui kapat lawan Singaparna diakui Di daerah dia kumaha? dari orang di lokasi Singaparna sih ngaranting manehnya dan Ngaranting. sana di dapat Canaya saya yang harus bikin hiji komunitas heeh. jadi tina sawilayah sa kota teh anu diresmikan paling hiji Untuk ayeuna aing setiap kecamatan misalnya itu bisa pasti bakal ngaranting kanu geus pernah diresmikan Loba di daerah urang gitu anu daerah orang si loba Tinggi. loba ya kan Jawi mana ya? Jawi aya Jawi Selang Gunung kamu yang diresmikan dengan Canwaka da teu sababari Malangbong gitu. Malangbong Simpang Cirando aya aya Emang legend atuh da slang lah asli. kayak ka Bray kata-kata Bray anu euy kata-kata hirup maneh lah. Maneh kan loba kuat-kuat. Keluarganya anjing. Quotes dari slangker. Kita aing hayang ngadenge gitu langsung secara langsung gitu. Dan teh orang sok ninggalnya status mana yang benar-benar menyentuh mungkin kak aing Dalamnya anjing siapa doang lagi. Gusti berewek pas lagi yang konten orang berarti udah hidup zaman enak kumanya lah hidup ayeuna mah simpel makan ke makan asal hirup Penting mah hirupnya. Bray anu ayeuna nu dirasa kesulitan we jeung selama covid ayeuna kan mau bisa konser terus selain kumaha tanggapan mana biasa wae sih kan ayeuna selain oge kreatif oge kan loba live streaming Ya streaming. streaming cara update berarti Kan paling anu ngarumas teh meranya biasana mariung gitu obring-obringan langsung eta. Ayeuna kur bisa masing-masing kan anjing suasana konserna kurang Bray pang dramatisna teh Bray dina konser momen dramatis Momen pas anjing paling mana ka moal bisa konser dilupakeun anjing kejadian. ketika mana perjalanan anggar sih solidaritas jeung bener yakin gitu anu solidaritas dipakai teh gitu di hiji komunitas ayeuna babaturan kasusahnya nya tenulungan ka ayeuna urang geus eta mah duit 10.000 batur jaraja aing ulang-ulang batur memarili kenang-kenangannya naon gitu aing ulang meninggalikeun batur ngatur jarajan pas ditanya ku baturan mana meuli naon duit na mana Ada anjing langsung saya nawe gitu anjing. Itu alasan moal aing ngomalang gitu. Teh di situ. Urang geus ngarumas gitu. Karena sok we cenah hayang naon. masa ulah lebih ke 1.000 Lain ari edan bala nu nanya teh anu bareng ti ini atau Bareng tinit nah. Da urang teh apal manehna marka Garde marka Laleutik gitu. Tapalnya we di penting mah anjing cues we hayu kuy urang mah nanya bro urang mah aya batur indit baturnya ningali heula kondisi tuh eta pas mana nyebutkeun aing udah mana duitna tuh kumaha. baturan si ngarariung beureun da urang berapa nih bronya ngarariung meureun pirasat urang pasti bakal paratungan meureun urang geus teh nyangka naik cicing we bubut ngopi pas ka dieu ada urang hayang kantongnya eta teh tong nagayakeun nah yang naon tuh kantong ceng
atau mana itu nu karung-koni barudak paratungan harga lagi ada itu mahal sih gua harus sabar gocap paratungan beureun mere Logo slang karena gitu bro, logo slang. anjing aing bungahna teh kebiasa orang dah letak solidaritas bro. soalnya hasilnya tina solidaritas gitu itu lain soal barang lain soal naon kan bener gitu aing teh asa di unit teh asa diaping asa di asa bener gitu asa dirangkul asa dulu teh aing meuli anjing atohna pas balik teh balik teh atuh anjing pas barudak beak duitnya kabeh lupa eta meureun pada beli kantong urang ngabelaan urang gitu dikabareak duit yang minum ge aing minta ka tukang bubur barudak areraeun urang teh nya sabisa-bisa urang ge kudu bisa nulungan gitu kan jadi babaturan aing minta cai ka tukang bubur aing teh ngan aku tapi balageur gitu mere lapar sok aing tukang minta ka tukang bubuahan jeruk aing teh jig cenah kumaha minta areraeun aing teh ulang-ulang Pak aya yang nemu teka anggena aya cenah tuh loba aing cincang atuh mah kantong terus sakantong tah anjing percaya teh dipake eta we sakantong tah anjing eta dia milik barudak teh nah sudah padahal rada halus kene gitu jeruk teh baik bawa we itu sia-sia mang belikan kantong teh langsung manfaat kantong teh saya segala apa-apa sih dengan salah satunya eta gitu berkesan jangan penting jangan ayeuna daripada ini kena mental we gitu daripada urang daripada madog atau malak da kumaha mental we Iya, baik-baik itu baik-baik ieu urang kaya bro anu pangnaon ngaranna teh panglilana atau perjalanan mana yang menempuh kana konser mana bro nya ka mana tah paling apa palidan bro apa Batu Jajar orang terakhir jalin terakhir pang jauh-jauhna paling di Batu Jajar tetap ujung Bandung Cimareme orang di Nyaungkul orang jam di jam 8 itu jam 5 sore soalnya aku kurilingan mereka kuat can alun-alun Cimahi puteran jalanan kan jadi hari Pokalidan gitu mau nuturkan eta tangtu mobilna mobilnya kan tentu searah kadinya mobilnya teh kita ganti disasapkeun ka dieu capek dilumpang bener-bener perjuangan ananya asli Bray meureun ayeuna urang apa palidan nge-BM aya bener bener aya nukeun ka nolak loba nah emang sih loba tuh di internet ge emang bahaya deh bisa bener sama orang maksudnya mana kan mere apresiasi lah kan ngosok eureun minta mobil naon tah bere kata-kata mau bisi ayeuna nonton menurut supir anu respect kamarane gitu bro seakan-akan lah be nice for not region anjing kata alasan berbuat baik gitu bro nah untuk bro kata-kata kamu pernah ngarajak singkat de milikna anu marana duit sing kagarantian deui leuwih tadi sok tukar naon wae bro pembicaraannya baru searching dina hiji komunitas anga nanya ke komunitas perkembangan mau maju lah begini tiap wilayah daerah. Ya namanya anak komunitas mana lengkar mana Bandung seperti itu. Kumaha aktif sok aktif gitu. Pengen dia bisa geus panjang teuing ya. Memori 8 giga. Bray, kata terakhir bro. Kata-kata terakhir atuh goblok udah mengerikan. Iya bro. Siga wasiat anjing kata-kata. Bos kurang karena publish. Naon Bray yang baru dapat dulu. Coach di we lah. Kalau ini coach di itu penting mah hargaan lah hargai ya. Gua ningali background kumaha bro. Hargai mah karena cari tanah we karena cerita sih nu bakal jadi sejarah Cerita jadi dari mana-mana ge cerita pasti sejarah mah nggak bisa ceritanya bro pasti kan dongeng-dongeng kolot bala lagi jadi cerita aku aja nah jadi kenyataan gitu kabuktian anggar ku dongeng heula gitu jadi berawal dari cerita jadi nyata cerita jadi nyata dia kata-kata teh aing bro ulah pegat dulur sanajan beda jalur